Makasih kutu kupret teh. Cek nitah mah saya kalapa. Moy, Naon? menang meuli kumaha yeuh. Ieu kalapa teh tadi angala tinu si Yosep. Nah geuning menang meuli kamu mah. Ante, ieu mah ti barudak nang meuli. Ya tuku-tuku pret aing boga duit nagen 20.000 paling beli ah. Ih, jalma teh ka mana itu? A. A. Oi, Tadi Aman. naon sih? Pan itu keur ngome itu tuh cai nyocokan. Yo, uing teh pan sengidang. Heueuh pan apal urang genan. Kalapa aju ngalaju. Teu cimoy pan itu hujan teh ih. We atuh hujanan. Aing mah ke urang gering kumaha? Sekajian mana ieu nu geuring. Cih pan eueuh serap. Sekajian jam buru. Aing bisi muriang atuh moy. Moal. Mana mah tega pisan ka Sekajian urang. nu hujanan kelet. Aing mah Aing ngida mah Maksa teh itu. bisa ditahan. emang teu bisa ditahan bisi ngelai tapi pan ieu mah hujan kayak atuh sakedeung deui. Kamu hayang naga ayeuna. Ampun teh emang bukan nu kieu mah bae matak TBC. Ya geus duduk dagoan heula. Ulah lila. Nya. Coba cek ieu aing kudu neangan kalapa ngora. Teuing. Pamajikan kitu mah aing tak cungkring gitu matak begeng, tak TBC. Ampun ting matak utah koreng kitu. Tapi mun dipikir-pikir ku aing daripada aing nurutkeun kudu naik kena tangkal kalapa sudi teuing ka hujan kieu mah. Cilaka aing kudu kasih Yosep ieu mah euy. Si eta biasana sok bogaeun kalapa-kalapa wae mah pan baheula dagang bapakna. Kasih Yosep bae lah moal apaleun ti mana-manana ieu. Gajawe menang naik. Yosep aing kudu kasih Yosep ieu mah. Aya siluman ciki coba. Serius di mana aku tuh kupret? Aing, Oh? kalapa. Nah, Kabar baik atuh anjir. Yo, aing di tanggal kelapa rek pamajikan di peledak-peledak dibakar hujan kieu. oh jik ngalah tinu aing. Aing pendek. Minta bantuan aing ka maneh. Jik, minta bantuan naon ku aing situlungan tunggal aja ke ditu. Aya tanggal lu pendek yang belah dieu. Sama teu apa cik coba pan aing teu bisa naik kunyuk. Rasa siluman tulak panto anjing naik-naik itu bisa. Kalau ngece cak aing kena maneh can payu aing geus payu tah sakitu cak aing genan. Nah, itu Ya. Ku aing dibeli we teh lah. panipiro. Sama tuh Yosep ya tina tangkal kalapa nu maneh ya. Yo, ayeuna kieu perjuangan aing teh lesang naik. Tadi teh kiki anak aing di luhur teh lila. Emang aing kudu apal gitu. Henteu atuh aing nu penting mah kalapa geus di dieu sih mah. Oh, sok ini sabaraha? Ya tuku-tuku pret aing boga duit nagen 20.000 ku aing beli lah. 20 aing teh rada jauhnya ieu teh. Geus ya tong sok loba Bisa nang mikir cewek lah. atuh. Cewek mana 20? Yo. Ya aing 20.000 rubuhna pamajikan aing bisi ngacaprak ieu butuhan ieu. Tapi isuk goceng deh nya. Sia pan ieu teh geus deal anyar. Sana nyebut deal aing teh nyebut deal. Mana nu 20? Iya, isuk goceng deui ka aing heuh. Geus atuh lah daripada aing kudu naik. Heuh beureun nangge. Saya ka mana enak? Balik menang duit geus aing. Ngojit balik. Ngojit. Mantap gue. Nuhun siapa? Lumayan oge si Ciki coba aya manfaatna betan-betan genan. Aing balik heula ah. Teh hayang ulin heula ya teh. Mangke lah. Hei bocil-bocil di siluman tulak panto. Saya kamarana konyok. Cina eta kakang ngecek gitu. Coba ngece. Nah, kalapa di mana Aing menang kalapa di mana? Ini. Ih lain ngece orang maya kurcaci aing mah lain ngece sih mah ngan fakta pan heueuh tuh ieu kasep henteu ganteng henteu betan heueuh ieu sarua anjing kasep henteu betan heueuh ieu komo anjing nya beke hidung rebing ya maraneh erek ka mana ieu nu puguna balik Balik ke ditu. Balik. pada teh tadi tetas ulin diri tuh nya nah kabeneran ya maneh balik ka ditu mah nyimpang ka bibi maneh heuh. Nya. Nah, bibi maneh pan aya keur di luar yeuh nya. Bibi maneh teh hayangan kalapa, cita-cita yang kelapa ngora. Nya.
aing teh ngahajakeun ngalah euy da demi pamajikan. Tangke ieu bikeun ka bibi maneh lamun nanyakeun. Si Mamangna ka mana cenah katanya. Si Mamang mah keur ka Mang Yosep heula kitu keur aya perlu nyebutna nama pi bisnisan kitu nya pi duiteun. Ambe aya tambahna. Ieu bikeun kalapa. Ya. Kade omat sing nepi heuh bikeun ka bibi maneh. Nya teh ditepikeun ku aing lah. Kade bejakeun. Yo si Mamang kitu meuni haheho capek geus ngalah kalapa kitu nya. Bejakeun nya. Ya ada sing nepi. Ya, baralik. Gimang Jong? Jong. Kesempatan aing pan moal balik masalah mah. Aing lamun balik sok caprak segala rupa. Burang keneh deui. Aing kasih ciki coba heula. Lumayan minta ngopi. Yo, jangan Mang Jiwang teh geus ngelek arang tulak panto. Heuh tara ngaca heuh manehna ge beke aing mah. Tah, Coba pendek anjing hidungnya. hayang merenang duit embung marane. Hayang. Iya kan ini kan menang kelapanya. Cong jual we ka bebe ya, ngomongna mah di kebon, kan emang Jiwang malah. Iya Pak, nya. Mau ulah dibejakeun ya. Heula kan bae. Di duitnya ya. Mananya si kutu kupret teh lila san. Teu meunang kitu kalapana. Diteteh sakitu ege mini lila, komo ting lamun dititah nyieun kapal merenya. Karunya si bibi celenggak juga seorang Arab aing mah. Iya Pak, samperkeun we. Halo Bi. Halo beungeus sariga sendok ogenan gaya. Halo geus di marana-marane. Atuh bi gaya saeutik lah bae da adatna ibu jang mah. Nya da tadi matas di kebon. Geus garawe naon ti kebon. Yo, cong jelaskeun heula yo. Tadi teh di ditu papanggi jeung si Mamangnya. Bibit ceuk si Mamang teh, bibit teh hayang kalapalin. Tah, kan eta yo, si Mamang teh ulin heula ka Mang Yosep tah. Jadi abi teh ngahajakeun ngalah kalapa di kebon. Bisi hayang mah da yang wayahna beuli da capek ngalana da kalana jangkung. Si Mamangna ka mana? Kalah ulinya ka si Mang Yosep. Ya pan tadi teh di kebon teh orang teh papanggih jeung si Mamang, si Mamang naik ulin ka Mang Yosep cenah. Kebeneran bibi tadi teh curang-cileng nih si entog Arab. Akal ada rusun geuning Ya tadi cek si Mamang maulin ka Mang Yosep. Beneran nek dibeli moal ieu kalapa. Tah anu entok Arab mah lain cek arurang da eta mah cek si Mamang cenah. Si Mamang teh tuh aya Da we mun cek juga arurang mah ajaib. bibi teh jiga eta jiga soang Korea anu paeh. Henteu kitu, henteu bohong. Ya dibeli mah. Teh mere kudu dibeli merewe ka bibi mah. Yo, bibi mata acan apalnya perjuanganna yo. Arurang teh naik deng kacapean ja balobas hireum aing mah garateul. Oh, komo lamun labu, arurangnya kumaha biayana leuwih gede. Tah, lamun bibi nu naik loh juga bajing. Tano. Bajing tano. Ya dibeli mah. Ya. He, 20.000 nya dibelinya. Oh, ribu. Lemes aing mah. Dah yang 50 aing mah. Oh, deui duit teh asa Daripada datang duit arurangna. Ngunah. Nuhun. Ih, ai suku tuku preta ka mananya ieu teh wah mulang-mulang ka urang mah kudu meuli. Lumayan hasilnya. Hasil ya pan. Tadi teh menang duit si bibi 20.000. Tapi ngomong-ngomong ngabagikeun kumaha aing. Pakai jajan we kumaha nya? Pakai meuli naon ngeunahna ya? Bisa bareng-bareng we. Sebelah 20.000 euy tiluan ngeunah. Meuli kawa-kawa we ya. Nakal kan itu. Ayo kawa aing ngeunah. Kamana si kutu kupret teh? Tek nitah mah saya kalapa. Bibi kan gitu kalapanya. Barudak. Pasti atoheun nih. Kaning si Cimoy geus teu kuateun eta yang kalapa. Paling aing datang kita mang mesekeun unggul. Kan manehna bangga ka urang. Aing geus berani naik demi manehna. Cimot. Kelapa sudah ada. Aku sudah naik dari atas ke bawah turun lagi. Tah yeuh. Kalapa ti barudak geus dibikeun.
Ayeuna berarti tinggal maseknya we. Menangala kutu kupret. Urang mah ieu mah ti barudak nang meuli. Moy, Naon? menang meuli kumaha ieu? Ieu kalapa teh tadi angala tinu si Yosep. Nah geuning menang meuli kamu mah. Hanteu ieu mah ti barudak nang meuli. Yo, ate tadi teh panggil jeung barudak nya geus geus ngalah kalapa teh. Gua teh aya perlu heula cetek ka Mang Yosep urang rek neangan heula duit yang tambahna cetepan sorangan masuk hayang segala yang kolak deh segala. Kuing teh rek neangan duit ka si Yosep di PHP-keun teh kurang ka barudak ya bikeun ka bibi cetek karunya bisi ngelai. Henteu tadi mah si barudak teh cenah si Mamang na keur ulin heula jeung Mang Yosep. Ngat caprak teuing berarti ya barudak geus nipu ieu beli sabaraha ya? Dibeli 20.000. Kudu kupret bener barudak kalah kanipu. Terus ieu kudu kumaha ieu? Ya geus pesek buru. Urang da asap teh enak ya dituduh kieu mah percaya teh ya menang ngalah. Ieu si ganteng kalem dan Henteu. imut ini. Hah? Henteu. Nah, teu percaya geuning. Teh geus karu menang ngalah barudak tadi, geus dibeli. Si Moy nu bener maneh teh. Ieu mah menang ngalah urang. Nah geuning tuh. Iyo sorangan mah tidak mengagumi pengorbanan urang geuning aing mah kieu mah. Pengorbanan naon ieu mah geus karu menang meuli ti barudak. Ji, menang urang ieu mah meuli ti barudak geuning barudak mah kapihapean ku uing. Ya geus aing mah daena mah teu tulus ngidam kalapan age. Nu bener atuh teh. Ieu. Heeh, kope urang mah enak mah ngidamna ge hayang ngarekeb maneh. Ji.